ini parah nih. Ah, tuh, atur mama, awewe tinggal dipasang-pasangan. Gimana geus dewasa? Bener ya? Teu boga anak bujang anjeun can bukan kabogoh. Namanya can boga kabogoh pisan sal. Ayeuna. Ilah teh boga kabogoh aja bener ningali sisa menang awewe, mau awewe. Atuh ulin sia teh saneangan mau awewe. Tong ngerakeun tinggal siga manggik pamajikan kedua. Pak urang mah ulin ge teu boga duit, Pak. Mbak Doyok. Belean atuh modalan, saya teh boga anak yang payu ka awewe, modalan. Oh nya bah modalan. Bet di modalan ku aing ge bayang sabaraha sok, tinggal mawa awewena ka dieu sok, ku aing di modalan isal. Bawa awewena boga mah. Tuh berarti sal, maneh kudu mawa heula awewe. Tah, ku bapak maneh di modalan. Saksina Mang Jack. Sekaligus mawa teh sing loba ka bogoh teh ngan aya piliheun. Sugan we. Aya kira aing pamajikan nu katilu sal. Oh atuh kelas sakedeungnya. Urang mau heula. Bae ka mana sal? Nah, heuh kitu. Meren tungguan we. Man si sal teh lila koek mau awewe. Lah nanyok ka mana sih sama balik we ngeureun. Eraan si kehead pada ari nu telepon sok loba teh ka imagan eraan. Mana tuh Pak duitna? Awewe na mah geus aya. Namanya mah dadak pisan pisan. Tih, kudu aing mah teu ngeunah we di ecean. Dinyakeun ayeuna mah tah, Pak. Mana duitna, Pak? Buru. Ulah ngabohong, saksina ge aya tah Mang Jack. Mang Jack, pinjem duit aing heula. Wae gang, goblok ke modalan budak kang nginjem ka aing. Betoyok atuh. Ya, nabae sakieu. 100 deui. Deui satu mat loyok. Eta si Isal anjing, nah awewena kolot pisan. Kaluhureun manehna eta mah meujeuna di aing mat loyok. Lu di aing lucuan eta mah. Oh goblok aja dong siapa geus goblok inung si Isal atuh. Atuh. Mah Isal sakitu ge. Enggeus we atuh. Sing irit. Ngomong we di modalan sabaraha wae ge. Aing merehan 100. Aing kana naon 100? Ayo sayang ah. Sal, keur aing we tah Sal. Anjir Mang Jack. Da meureun rangda eta mah. Siga nama. Geus meunang umur teh mah nya. Heueuh, da pantes keur aing. Anak aing nak karangda atuh nya. Dekeun we atuh ron asalnya aheun we atuh situ meloyok lebasan otitah buka budak buru-buru ka awewe. Mawa ku awewena si loba cacawan. Aing teh udah karangda mah aing baheula keur bujangan ya. Anjing tuh si Isa anjing ayang-ayangan anjir. Ade anak ade mana ya kedan tinggal diajar anjing. Percis anjing bapana baheula. Ceromoh ka awewe teh. Aing baheula mah yo di dieu hiji, awewe teh di dieu hiji. Wah, salip kiri, salip kanan. Kita Ferrari. Cet. Pak, mau udah lihat? Tuh. Baru sate. Yo, anjing. Erek dengar Mang Jack. Hayang aing. Ya teu boga duit. Aya di urang duit mah. Aing itu bukan duit maneh. Boga. Yap kabehan yap. Serius ah? Benar, traktir atuh yeun sate. Kan dia kasih Isa teh traktir sate budak. Itu dong siapa? Ayo tuh, Bang Dek si Isa. Ayo tuh, apa ini? Nah, lanjut. Di traktir aing si Isa. Anjir, dia sate ngalowok pisan saleh rahim kita sa. Alhamdulillah ini. Sok. Oh, tuh udah si Isa mah bagus. Si Isa bapana. Oh, kan. Si Isa ngomong bapana. Kan aing ngomong gitu sih dia teh. Anjing. Dulu, Bang Dek. Wah, bener si Isa. Sa. Ya, sudah dihaburnya. Ah, yo. Dokot sorangan. Madat lagi. Si Isa. Ya, oke. Menang mantap. Sate nak Mang Jack. Yo pabayarkeun. Bang Doy, sah, nuhun pisan ya lah. Yakin satena geuranya ada sami-sami Mang Jack. Yo, bayarkeun, Pak. 50.000 nya. Bang Doy, kurang mah,
banyak ya. Euy, pakai ikan juru. Sok. Saya ke mana? Dengar. Oh iya, asal beli barang gitu nih. Saya ke mana aja? Saya mau doang udah. Ini ada kumaha ieu. Nah ieu aing. Wah, aing mah cilaka ieu menombokan. Nah ieu dahareun lompok pisan aing mere duit 50.000 peso. Aduh, si Faisal sekehet.